Ubar nu sanesna misalkan kanggo darah tinggi. Biasana kanggo naon, Pak? Upami darah tinggi biasana darah tinggi mah ada suhur sih macam mung pada biasana mah cekap ku daun alpukat. Daun alpukat disimpan dina gelas ditinyu ku cai panas. Ya. Tah eta anggapna teh gitu. Daun alpukatna hiji atau lebih dua? Bade. Acara ini dipersembahkan oleh Mitraku Food Service and Packaging. Episode ke-10 masih di Mangigi Podcast, tepang deui sareng sim kuring. Turun kanu parantos masih satia manco, kanu parantos masih satia subscribe utami nama. Anu maeran komentar masihan masukan sareng-sarana katampi kalian kabingahan. Atur nuhun ku sim kuring bade dipertimbangkeun kanggo kamajengan sim kuring ngadamel konten-konten salajengna. Wong ieu masih satia diserangan ku Amida Air Mineral Darussalam. Oge aya rempah minuman teh rempah ti CII ti Bumi Rempah Derajat Garut. Atunun kanu parantos support kanu parantos masihan sumangat kanggo sim kuring. Wong ieu sim kuring kasumpingan hiji tokoh sepuh benten sareng kamari mah sareng nu aranom ayeuna mah margi Jumaah Kaliwon gitu tah. Malam Jumaah Kaliwon mah benten bintang tamuna aya sepuh. Aturan wilujeng sumping kanggo Bapak Ipang lebih teh Pak? Tak. Itang tuh salah Ipang mah tuh vokalis band. Aya Bapak Itang atanapi kasohorna di dieu Abah Motekar. Abah Motekar teh atanapi Pak Itang teh kalarasan ti Sukajadi Kabupaten Ciamis ya Pak? Mohon. Asli nama apa di mana Pak? Karawang. Asli nama di Karawang tuh. Salamna ka orang Karawang atuh. Salam ka orang Karawang ieu aya Bapak Itang atanapi Abah Motekar. Anu wengi ieu ku sim kuring bari ditaros-taros soal pengalaman hirupna. Soal naon nya? Bapak Abah Motekar teh ieu kan kasohor di dieu mah osok ngadamelan ubar-ubar alami. Leres teh Pak? Mohon. Nah, ayeuna urang taros pengalaman anjeuna ngadamelan ubar-ubar teh tina naon wae, bahana naon wae, sareng naon wae mangpaatna gitu Pak. Kunaon labi naros kitu? Margi ayeuna teh kan nuju usum sasalad Pak, nuju usum panyawat di mana-mana menawi aya ti Bapak atarapi aya kamandang, atarapi aya ide, atarapi aya saran kanggo masyarakat anu nonton podcast ieu salah sawios solusi atarapi alternatif ubar-ubar lembur nu masih aya disagedengeun urang. Kitu tah apa maksudna Bapak diulem ka dieu gitu. Nuhun pisan ya waktosna hapunten tos sepuh ku abi di piwarang ka dieu. Nah aja bilih bade ngarokok ya lah Pak. Jadi kan urang ngalakon ya. Ya. Bapak kan sok adamelan ubar-ubar di antawisa teh seueur anu naon? Sabaraha hiji ubar anu kiwari kanggo naon? Vitalitas. Atanapi kanggo kesehatan naon wae tah Pak ubar anu parantos ku Bapak dipidamel. Contona naon wae? Anu atos dilaksanakeun di dieu mah nya di Motekar gitu memang kadang-kadang seminggu sekali ngadamel. Seminggu sekali ngadamel. Naon margina setiap di ngenggon teh barudak teh ngarumpul gitu seueur gitu. Ngarumpul ka Bapak gitu. Diajarkeun cara kegiatan barudak gitu. Anu biasa mah nu dilaksanakeun kahiji ya anu terutama akar alang-alang. Akar alang-alang. Apal alang-alang? Alang-alang teh euri. Oh, okay. Akar euri. Eta manfaatna kanggo naon? Tah eta manfaatna teh upami demam panas tiris
teku akar alang-alang. Pami demam panas tiris. Demam panas tiris, muriangan panas tiris. Ku akar alang-alang. Akar alang-alang. Di kumaha digodog? Digodog. Mung sanes akar alang-alang hungkul. Mohon. Ya, aya jahe. Tiasa dicampurkeun. Dicampurkeun. Terus tambihan deui tadi mah alang-alang eurih. Mohon. Aya deui sereh. Sereh tanggal sereh. Eta di kumaha? Nah, eta sami dihijikeun tanggal sereh. Mohon. Seureuh. Nah, terus daun alpukat eta tiasa digodog. Tapi geuning alhamdulillah jol deui saurna teh raos. Gitu. Eta khusus ubar panas atau napi? Ubar sagala peredaran darah. Melancarkan peredaran darah, pegalinu segala macam dirinya tos tanggal walar sesuai sareng pengalaman Bapak ti baheula. Gitu. Eta teh baheula pengalaman teh kitu. Jadi salerosna ubar-ubar anu disagedingeun urang teh ubar-ubar alam nyampak pisan. Dipertos umpama teh mah anu patuangan kembung. Eta kumaha tah lamun emah gitu ubaran naon? Poe emah mah anu biasa ku Bapak teh baheula dugikeun ka ayeuna ya. Dengan saukur koneng. Ku koneng, tapi koneng teh kenging huluna. Ramona. Keula koneng ai hulu koneng teh nu kumaha? Ai hulu koneng teh bodogolna. Oh, bodogolna. Pan garamo. Ya. Aya ramona. Eta. Oh, jadi ubar-ubar paragi emah mah koneng tapi ramona. Sanes diangge coel kadang-kadang abdi osok cenah diangge coel moal. Abdi osok diparut langsung dileueut moal. Jadi sakadahna mah kenging marud di cayan sagelas, teras disaring, disimpan di embun. Di embun di luar. Tanggal eta teh subuh ugah bobo. Keula di kawitan jadi diparut. Tos diparut engke disaring. Cayan heula. Di cayan heula. Sagelas. Nah, disaring terus diibunkeun. Sawengi. Engke dileueutna pas enjing pas ugah bobo. Gitu. Eta anu mujarab. Janten eta ge si koningna teh kudu anu ramona. Margi naon benten deui sareng bodogolna huluna teh. Nah teh kenging huluna kumaha? Eta mah tanggal walerna biasana eta kana batu, kana gohgoy. Khusus masing-masing aya pertanggungjawabanna eta teh. Janten lamun misalkan urang mah tapi kalah marud koneng atau su koneng tapi kalah huluna, nu cagerna kalah keker batuk gitu. Batuk gitu. Iya tuh kan jadi terang. Kita bentena. So pabeli bade ngaroko heula di dieu mah santai. Santai. Tah pamirsa sadayana ieu peryogi ka uninga janten pami ngadabal ubar mah sapertos kanggo emah kitu nya tina koneng memang leres tina koneng tapi teu sagawayah koneng sadayana tiasa dianggo. Janten langkung sae numutkeun Abah Motekar si Ramona tina koneng. Ramona. Eta ge diparut, dicayan, disaring nembe diibunkeun. Dileueutna gugah bobo. Pas rambut masih kene kosong. Oh, kan jadi apa lain mah saya kan baheula ubar mah cenah ku koneng asal marudeuh sa teh koneng. Tah kitu nya seueur eta oge kejantenan naon margina. Pak atos cenah disangkana supados tiis diibun teh kana kalah kayu kana kulkas. Jadi sanes kanggo diiskeun sanes aya nu laporan Pak cenah teh acan damang kumaha coba dari kulkasan we nyoper cuma diulangi gitu kan. Bari meureun sanes ramona gitu. Sanes ramona. Pami kanggo batuk sami masih tiasa nganggo koneng tapi huluna. Oke. Nah, eta benten carana di kumaha bentena cenah kenging marud teh kenging nyayan sekedar dileueut langsung eta mah berikut hampasna. Jadi kanggo batuk mah huluna diparut, dicayan, dileueut berikus ampasna eta mah dikunyah gitu. Eta mah kanggo ubar batuk eta mah. Eta tina koneng unggul. Pami ubar-ubar nu sanesna misalkan kanggo darah tinggi. Biasana nganggo naon, Pak?
upami darah tinggi biasana darah tinggi mah suhur sih macam umum pada biasana mah cekap ku daun alpukat disimpan dina gelas ditinyuh ku cai panas ya tah eta anggapan teh gitu. Daun alpukat mah hiji atau lebih dua? Bade 2 lembar. Bade selembar. Mung dirutinkeun eta mah. Ngaleueut eta we. Rutin. Dileop tutup. Jadi daun alpukat sadiakeun sayeuwikeun gelas panas, cai panas. Dilebetkeun daun alpukat anu bersih gitu nya. Bersih. Ditutup. Sabaraha menit satiisna? Ya satiisna. Handeup tuku lah. Tah eta teh hareup heui gitu. Mohon hareup heui. Tah eta teh tos biasana kitu. Oke. Sadinten sabaraha kali eta ngaleutna? Anggaplah minum air obat. Teh gitu. Kayak minum air teh gitu. Ngaleut eta we ngaleutna. Oke. Gitu. Da herbal mah mulai istilah overdosis. Ya, alami mah ya. Oh, da overdosis sih hayo we ge. Oke. Bebas. Obat herbal darah tinggi ku alpukat. Terus rupa pami anu sering ka Bapak nyuunkeun Bandung rata-rata panyawat naon eta? Tah eta teh aya Bapak mah da dua acara teh kieu. Aya anu panyawat pribadi. Mohon. Ya. Aya nu kasebat panyawat umum. Aya nu panyawat pribadi. Panyawat pribadi mah jadi seolah-olah peneguran ti nu maha kawasa supados sadar kana diri kunaon pangna teu damang dipasian panyawat. Oke. Salami eta can menerima kana kelemahanana can kapendak kelemahanana mentak berobat ka mana ge sok moal damang. Teu damang geuningan sok lami. Oke. Nah begitu ka Bapak weh saur Bapak teh ieu mah daun sampo 3 lembar jangan 3 lembar ge asal gitu asal akui kelemahan orang teh kedah kapendak heula naon kedah kapendak saur Bapak ieu teh saking paturon soal istilah bahasa kapunggur mah tah upami teu maos kana saking paturonna saking penempatanana mawa ka damang kumitos apal muhun emang nagar teh eta tah sok budaun eta weh damang gitu. Itu eta mah panyawat pribadi mah kedah kapendak heula. Kedah kapendak heula. Pang ieu dipasihan panyawat ku Gusti. Gusti. Nah, ada Bapak mah da ukur 3 kahiji penempatan. Mohon. Teu sesuai sareng nempatkeunana. Penempatan teu sesuai. Teu sesuai sareng nempatkeunana. Da barudak ayeuna mah teu apaleun. Da asal hade we. Ya. Padahal mah teu sesuai tempatna. Tempat mah hade ngan teu sesuai sareng penempatan nempatkeunana. Eta teh bermasalah janten panyawat. Misalna dina misalna ayeuna mina saking paturun teh di tempat sare sajeroning wawangunan. Kumaha? Saking sajeroning wawangunan. Sajeroning wawangunan. Naon eta maksudna? Ai sajeroning wawangunan wangunan teh rumah teh wangunan meureun bahasa jeroning rumah di rompok teu hade umpama menjadi kangge dapur jadi kan eta penempatan gitu kirang merenahkeunana tempat mah hade ngan pendah teu hade nempatkeunana sanes pada tempatna misalna dina kasus naon misalna nyirah sare misalna aya posisi tempat tidur di dieu kacai di dieu teh aya nah terus teh mah aya pawon dapur nah dapur di dieu teh kena sesuai gitu teh sesuai nyata kitu panyawat yo iya terus kapendak eta nembe kana landong tadi teh herbal kana herbal ieu mah kedah ku daun kahitutan. Ya. Nah, aya kajian tenang kamari daun kahitutan. Eta ubar naon daun kahitutan? Ya, eta mah pribadi. Oh, pribadi. Canes umum. Jadi masing-masing seseorang punya khusus pilandongeunana. Gitu da eta mah nyadakna kana penemuan kuno pisan. Sepuh kapungkur. Okay. Da maneh macan wadalana ieu kudu ieu cenah landongna. Nah, mana mah lahir ieu kudu ieu cenah landongna gitu. Ya. Eta berpatokan eta mah. Aya rumusna. Eta mah berpatokan rumusna.
Ari daun kahidutana sanes paragi anu ngajurunya pamitos ngajuru. Kadang-kadang gitu supados Plong. keluar ngemplong gitu. Padahal mah eta teh sanes eta hungkul. Aya anu khusus kanggo pribadi seseorang gitu. Daun kahitutan Daun teh. kahitutan teh. Tapi kan tos langki pisan gitu kan. Daun kahitutan. Langki, memang ada langki. Nya apa sering terjadi di Cibunar. Nulungan jalma anu berbulan bertahun cekap ku kahitutan 3 lambar 7 lambar atos asal kapendak heula panyawat pribadina gitu. Oke. Itu aya nu urusan selain tadi kan soal Bapak teh ieu tina penempatan kirang merenah dina misalkan bentuk pawon atau napi cara kulemna kirang leres. Aya tuh tina urusan anu sifatna sanes tempat. Aya. Misalkan dina perilaku atau tapi dina rumah tangga dina naon? Tina ucap. Oh, tina ucap. Aya. Wah, jadi aya penyakit anu lahirna tina ucap urang. Tina ucap urang. Contohna penyawat naon nu tos ka ieu. Penyawat mah sok tergantung kita teu sami. Teu sami. Mungkinna kapendakna sok tina ucap. Jadi ucapna najar. Pami kapendak ucapna eta lepatna kumaha carana? Nya pandai teh Allah mah. Berarti kan ku Bapak teh ditaros heula. Disusur heula. Tapi kapendak langsung. Kapendak langsung ku Bapak. Oh. Da aya rahasiana di Bapak. Aya metode. Ya eta mah rahasia perusahaan. Mana teh tiasa di-sharingkeun gitu pas. Iya salah ya pernah ngucap naon gitu. Eta pasti. Kantor oke. Oh, gitu. Yeah. Biasana nutus kapendak ku Bapak pengalaman. Pami lepat dina ucap gitu. Janten panyawat naon nutus kajantenan? Bermacam-macam. Salah satu contohna aya nu karena stroke. Mun stroke, janten stroke gitu. Aya karena patuangan. Oke. Jadi bermacam-macam gitu. Aya nu berobat hayo wae datang ka pendak ucapanana gitu. Aya pengalaman istilah kieu ya. Jadi urang Sidarja. Anjeunna teh meser domba. Dombana teh domba beging. Domba beging teh kumaha? Nah kuru begang. Oh, nu begang. Ya. Jadi ngarah dilintuhan heula di cakap pasar terus aya dagingan. Ya, eta di kumaha? Ngarah bati gitu kan. Jadi permohonan teh ka murang kalina. Ye jang cenah. Kayak ieu urang jual lamun buat dina aku nya urang meser sepatu dipang meserkeun sepatu ku Bapak. Ari heg teh begitu diica teh ka pasar luar biasa keuntunganana kita bisa sareng petena pameseranana. Heg teh da meureunan sepatu ageng teuing pangaos saeuting pangaosna awis teuing pangaosna kalah pangmeserkeun pepelandungan. Teu cios meser sepatu. Teu kalah pepelandungan anu mirah. Tah ayeuna kumaha? Eta murang kali sami sareng stres. Iya. Sareng stres. Kumaha stresna? Jadi owah lah, rangling. Untuk makan, untuk minum sampai ka beging siga embe anu di peser panjeunna. Beging. Oh, jadi juga sampai begang dijual. Eta aya kajantenan gitu. Kajantenan. Demi Allah. Nah, begitu bangka dia nya ka Bapak. Nah, pas sarua apa sok inget-inget. Urang boga ucapan naon. Tapi Kak anjeunna ngaku itu. Justru akhirnya teh, oh nya cenah Kak, aka nyebat teh urang cenah jama. Oh cenah Kak cenah nuhun. Teh dongengkeun tadi teh masalah kitu. Keun cenah isuk urang meser. Da telejeg sampai ka Bapak bergelar pada waktu harita dukun sakti, kolot sakti Banjar teh. Kasawar jadi dukun cenah. Banjar teh sakti, naon masa saktina. Jadi si budak katanya nyukun artos Rp100 jajan ke warung. Iya raneh, tetanggina tuh kong warung teh. Jadi cina kita udah jajan. Oh cina ya kolot tuh jadi itu cina sakti. Majar teh. Bapak sampai kagak wengi gitu kan. Kita kajian tenan. Oh padahal itu penyawatan teh didamel ku nyalira. Didamel ku nyalira. Tina aya salah ucap. Salah ucap.
anu memang ngajanjikeun ka murang kali tapi teu dilaksanakeun janten panyawat. Janten panyawat. Zaman artos areta penaikan artos basa emas naik 200.000 per gram. Aya salah seorang jalma nyebat atau wah Pak, uang saya udah berapa karung ke Immanuel terus. Kontrol setengah bulan sekali. Tapi anak saya nggak sembuh-sembuh. Kunaon tah panyawatna? Pendarahan. Pendarahan akhirnya sok. Ini ada ucap. Ingat. Wah lupa Pak. Pulang dulu nanti di rumah ingat. Mas Duka Bubina kembali deui iya Pak. Anak saya waktu SD. Ya. Saya belikan kalung 100 gram. Waktu SD dibelikan kalung 100 gram. 100 gram hasil panen kopi. Ya, terus datang saudara dari Jakarta pinjam kalung itu. Nah, akhirnya anak itu kan nangis terus. Ya. Kata saya nanti kalau uangnya udah kembalikan, dibelikan lagi. Ternyata untuk udah pangosna teh 200.000 segram. Nah, akhirnya begitu mengakui di kalungkeun ge ku bapak, diijab kabulkeunana sabaraha tahun sampai ke TSD sampai ke SMEA. Pendarahan teu pendarahan. Tah eta akibat ucap. Lah seueur pengalaman kitu mah. Seueur moal tamat sawengi sih kana teh. Benaon? Bapak kehidupan Bapak dari dulu hingga sekarang mun teh mah di Ciamis teh ulah anu apaleun da. Aya we nulungan wae. Ngun jadi tos lain sih bosan gitu lain gitu kan. Teu bosan mah gitu. Yang terus lah Ciamis mah repeh gitu. Heula gitu. Tapi da ke we geuning. Da patokanana kitu saur sepuh kapungkur. Maneh mah kumaha keukeuh kudu tutulung gitu. Segala sesuatu terus dilaksanakeun ku bapak ngan muncul pelanggaran agama dari agama hukum teh dilaksanakeun teh. Tapi tetap geuning da kedah we nulungan saurna teh. Gitu. Dupi itu Bapak menguasai ilmu-ilmu bikin obat-obat alam memang aya nu ngajarkeun tadina atanapi otodidaknya lira. Jadi ilmu-ilmu Bapak mah aya bahasa kieu nya. Ieu titipan ti Uyut. Titipan ti Uyut. Ieu titipan ti Mbah. Mohon. Jadi sanes Bapak anu berguru aprak-aprakan. Mohon. Ieu titipan bagi ieu, titipan bagi ieu gitu. Titipan. Ti usus sabaraha eta peti sa ieu? Eta teh ti nya kumaha nya. Ti alit gitu. Ti budak kada masuk asapang eta wae gitu. Ya. Gitu. Kapungkur Bapak kan kantos di seberang sorna. Kudu pengalaman di seberang. Di seberang 10 tahun. Di mana itu? Di Lampung Selatan, luncat ke Lampung Utara. Bangna Bapak rada aneh ke anak. Ya. Naon anehna? Nyepitan nyakolakeun kulada ngobrol. Ayeuna ninggal di anak ngobrol. Oh iya. Ya. Mohon. Kulada ngobrol mana-mana ge. Jantan pamiarsa sadayana dulu di lembur baraya di kota atur uninga Bapak Itang antara Abah Motekarte ieu ramana Kang Deni WJ nu kapungkur kantos ku abi diulam ka dieu. Mohon. Jantan kan Kang Deni WJ kasor pisan jantan tukang ngobrol, jantan pembicara. Jantan memang aya turunan di Bapak gitu. Emang tiba heula ge kitu. Jadi di salame ngandak dugeun ka nyepitan dugeun ka nyakolakeun teh kulada ngobrol. Entak deu geuningan di anak ngobrol wae. Kulada ngobrol. Oh memang tos aya ti kapungkurna jadi. Tapi da ngobrol. Tada nyuhunkeun. Tada nyuhunkeun sugan kudu sekian. Tara Bapak mah. Ya. Jadi itu di 10 tahun di Lampung Selatan. Itu nuju damel naon Bapak? Dicaketkeun ada caket nyari apa? 10 tahun teh 5 tahun di Lampung Selatan. Mohon. 5 tahun di Lampung Utara. Oke. Damelna nya ngobrol. Oke.
ngobrol damelna gitu. Jadi jual-jual teh ngobrol siang wengi. Jadi ukun ngarokok. Ya. Terus ngarokok ngopi. Ayo we. Okay. Karena makan mah telat dah gaduh koneng teh. Ya. Gitu. Ari ieu di naon ngalih ka dieu teh bisa berapa tahun? Ngalih ka dieu teh hampir telepon sekitar 4 lah. 4 tahun. 4 tahunan. Jantan tapi tos kasahor tiasa ngubaran gitu. Nah, alhamdulillah geuningan. Di kalerna di kidulna ti kulonna Tasik Raya gitu. Iya. Pas sekedap di leuteul lah atuh urang leuteul lah. Iya. Aya kopi aya ieu. Kopi mah. Ya. Kopi aya ya mida. Oke. Tah ieu Pak. Ayeuna kan menuju seueur usum panyawatnya. Usum panyawat. Salah satu solusi di Bapak alternatif kanggo anu kasawat panyawat rupi-rupi nuju usum lah ayeuna. Ubarna naon wae kinten-kinten. Nyata udah anu tadi. Udah anu tadi. Da naon margina aya anu sabaraha hiji jalma anu tos teu tiasa ngangse naon-naon gini. Mohon eta kunaon lamun teu tiasa ngangse ubarna. Da nyata ku eta anu tadi. Janten ku akar euri. Mohon raja ya. Terus sereh, seureuk. Nah, Laosnya kumaha? Laos jahe, laos tadi laja. Jahe, laja. Baru pita 6 rupi. Oh, di kawitan deui hiji akar euri. Kedua laja. Jahe. Sereh. Seureuk. Daun alpukat. Eta digodog. Digodog bosing seueur digodog. Mohon sabaraha lami ngagodogna eta? Nya parkirakeunana aya surutna. Aya surut. Surut tiasa mah setengah bagian air. Mohon. Lami. Dina seeng. Dina panci. Oh, dina panci. Mohon panci. Itu sasurutna setengah surut tapi kumaha? Iya, setengah surut lah gitu. Ini setengah bagian. Misalnya letar teh mah setengah letar ke. Mohon. Gitu. Mungkin di leutna bebas. Oh, bebas. Okay. Bebas. Pandar teh temu aya istilah overdosis. Nah, gitu dah aya anu ngarokok na teh Magnum. Saurna teh tos teu ngase naon-naon. Mohon. Dibel ku punanak teh. Kadieu cenah. Iya cenah ieu moal ka dieu. Begitu ngaleut 2 jam langsung gogorowokan Magnum da raos sih kana Magnum na raos deui. Oh, tadinya tos leungit. Tos sanes hiji 2 anu ka bumi nya ka Metekar nyebatkeun tos teu ngangseun naon. Begitu ngaleut eta ya alhamdulillah. Panganan jadi jual-jual jadi setiap minggu tengah damel gitu. Tah urang-urang ieu deui nya ieu pergi ka uninga kudu dulur sadayana. Itu salah satu alternatif kanggo ngubaran lamun urang teu tiasa ngangse. Itu ubarna ku hiji akar euri, kadua jahe, laja, seureuk, sirih, eta sereh, alpukat daunna. Daun alpukat sabaraha lembar? Daun alpukat 10 lembar we. Daun alpukat 10 lembar. Pami nu sanesna? Nusanesna umpami eta mah setengah bagian seperapatan lah. Seperapat bagi 2 lah gitu. Seperapat dibagi 2. Seperapat bagi 2. Oke, tapi da upami hoyong langkung uningan mah sumping we ka bapak teh sawios. Aduh kata. Dili lepat ke jual-jual ka bapak seueur anu nyunkeun ladong teu sawios meureun kan kedah tulung saur. Ai ka hoyong bapak mah nya. Hoyong bapak mah jol teh ngahaja sim kuring ka dieu nyunkeun gitu sababiah gitu kan. Nah, eta teh kabaca langsung. Oke. Kabaca langsung pilandongeunana. Jadi luar daripada herbal tadi. Ya. Gitu. Aya anu gitu. Dan secara umum teh atau kanggo pribadi gitu. Jadi tetep lamun aya anu udur mah kedah dianalisa heula gitu ya mohon. Naon margina ada apa kan ngoreksi. Kumaha ngoreksina? Kok geuning angger? Tah, naon kelemahan bapak gitu? Oh, kedah kontrol. Ya iya kan. Naon kelemahan bapak? Ya gitu. Janten masing-masing tetaplah sapertos kada aya dianalisa heula. Iya, analisa. Margi perbawana benten-benten. Benten perbawana gitu kan. Benten
Sada mah ada segala daunan anu aya di urang teh. Tiasa jantenan dong. Jelan dong. Oke. Ka daun-daun buah limus, ka daun-daun kaca piring, Tiasa. ka jukut-jukut jampang. Biasa. Daun sampe, daun cengek. Kayak daun sampe kang ubar naon, ubar lapar. Tah, kamari ka jantenan tah paling kidul. FKB. Nah, aya budak anu kawit tos dirukiah segala macam, ujung-ujungna alhamdulillah, nu akhirna anjeunna nyarankeun mending ka bapa ditu ka bapa Deni. Oh. Nah, Itu penyawat naon ku daun sampe. Tah, tadi teh apan ka pendak. Penyebabna, naon penyebabna kelemahanna aya di dirina, dambongan kitu. Iya. Nah, tos ka pendak, tah anu sok ku daun sampe 3 lembar teh nya 3 lembar. Damang. Satpam oge kitu kamari kunaon eta? Ku kahit daun-daunan hungkul. Eta kunaon satpam? Eta mah sagala diraos, aya gogoy patuangan sagala siun, macam-macam eta mah. Di Tasik, cenah ka Cibunan dan 10 orang Cibunan. Ku daun sampe 3 lembar. Ya kitu teh tergantung jalmana. Iya. Itu kesami di bangku daun sampe logikana mah naon tiba 3 lembar. Tadi luar atau ngabalurkeunana. Tapi kedah dianalisa heula. Analisa heula. Oke. Jadi masing-masing pribadi teh anu gaduh panyawa teh benten-benten. Sababna gitu nya. Ya, penyebabna janten aya ucap, aya tempat, aya takdir. Aya ucap, aya tempat, aya takdir. Itu sabab musabab penyawat. Umi takdir ampun da bage da moal tiasa ngalawan. Tapi aya nu misalkan nu penyawat. Aya. Paling-paling jawaban apa? Sing sabar. Ieu mah obatna ge ibarat ku sabar. Moal Mas eta sing tenang weh gitu. Ai takdir gitu mah kan teu tiasa dipungkir atau merenya. Tiasa dipungkir takdir teh terus kadar. Aduh mudah-mudahan we gitu nya sarareha teh sanes dina takdir gitu. Takdir. Ada abot. Iya ngubaranana. Misalkan naon Pak aya contoh nu memang tos eta mah tos takdir gitu nya. Panyawatan naon anu tos ka naon payunan ku Bapak. Henteu nya penempatan panyawat mah bermacam-macam. Ya, sami wae jiga umum sama gitu. Sama umum bermacam-macam gitu kita mah. Mun beda tadi teh aya matematika na. Ya, gitu, aya etang-etanganana. Aya etang-etanganana eta mah. Mong dina prinsip dasarna sadaya panyawat tiasa diubaran ku ubar lembur anu aya di sabudereun urang. Urang keneh padahal mah gitu. Tapi kan masyarakat zaman ayeuna tas kabiasaan ngada justru obat. Justru eta. Ieu ku anu gitu terus aya nu kembung kamari teh. Aya nu kembung patuanganna. Sauraba teh apa teh kundur. Kundur teh naon, Pak? Tuh, kuningan. Kundur teh baligo. Baligo teh. Maksud baligo teh baligo kumaha? Baligo, lain baliho, baligo. Oh, baligo, suara teh banner baliho. Di kumaha di leok teh. Kundur. Bahasa kolot mah nu mitos diasakan teh mah janten tangkueh. Iya, lieur mudag napa atuh abi mah anak milenial. Ada iya. Pan dijelaskeun. Apa aya istilah udud surutu tangkueh gula batu. Udud surutu tangkueh gula batu. Eta mah abi emut cerita sepuh. Utek tongo walang taga korongkong gogondongan aya deui. Berat gitu. Gitu. Eta ubar naon? Naon? Anu bunghak patuanganana. Tangkala sapertos kumaha eta baligo? Tangkalna teh ngareuy, buahna teh hejo tapi dikelilingi ku seolah-olah bedak bodas. Ngerakeneh mah, bodas gitu. Sanes ieu Pak kesemek sanes. Ya eta sapertos kesemek kecemek mah peda buleut alit lah anggaplah alit dibanding sareng baligo mah pertos gedang gitu. Oh, ageung. Jigana di urang mah teu aya meureun Pak. Kamari aya. Oh gitu? Aya. Oh berarti abi nu kurang gaul lah gitu. Aya kamari yang pada sesah hungkul gitu. Oh, terus langki lah. Langki. Malih ku jalmi aya nama urang Ciamis oge ngabobodo tadi pasar. Baligo cenah. Baligo tangkueh cenah tangkueh. Pek sanes. Pernah sanes baligo. Naon eta? Eta mah dikeuretan aya cau, aya kalapa. Digulaan gitu kan. Oke.
Jantan baligo cenah kieu. Oh, gitu. Kata tukang rampe. Tah ieu Pak, tips-tips lah Kang ti Bapak kanggo kamurang kali ka generasi anom nu ayeuna ngeunaan tadi ubar tadi kumaha tah tips-tipsna supados urang teu tergantung teuing ku obat anu memang kadang serba ngagaleung pados kabiasakeun margi di sekitar urang ge si horeng teh ubar teh seueur kasida. Ya. Kumaha tah saran-saran ti Bapak? Saran-saran ti Bapak mah kieu pan, lebih baik gitu kan, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Supaya laksanakeun eta. Mohon. Obat anu tadi gitu, ramuan-ramuan anu tadi. Naon margina janten upama bade muriang panatris kajegal. Mohon. Para ragal kajegal. Aya da Bapak oge seolah monitor heula. Penyebab nyawat ana teh kumaha sih? Tarosna kumaha sih penyebabna? Kumaha sih? Tah, dihubungkeun sareng penemuan Bapak. Wah, berarti kedah ieu gitu. Menang cekasana Bapak ge menang ngetang, menang analisa. Ya iya, mohon. Gitu. Siapa tunuhun waktosna Pak Itang atarapi Abah Motekar. Patunuhun kana kasumpinganana parantos rurubahan ka dieu, tebi-tebi ti Sukajadi. Mugia naon rupiah anu dipedarkeun ku Bapak nyanak manfaat kanu nonton, kanu ngadangukeun. Aya janten tukang lantaran solusi lah. Amin. Kanggo masyarakat ayeuna nu kiwari nuju benang ku panyawat usum. Ya. Mudah-mudahan itu janten alternatif pesana urang sing motekar. Margi si horeng teh disabudereun urang, disagedeungeun urang seurupi-rupi landong panyawat. Margi saur sepuh kapungkur 1000 penyakit sami sareng 8.000 ubarna. Artosna tetep dina mayunan panyawat ieu urang kedah motekar. Iya. Kedah ulah elehnya Pak. Ya ulah eleh. Mintira kudu tetep semangat, kudu tetep yakin. Ya. Margi tadi teh 1000 penyawat sama dengan 8.000 obat. Atur nuhun waktosna Pak. Mudah-mudahan biasa ngobrol deui ka kapan. Atur nuhun ka pamirsa sadayana parantos manco, parantos Satia dina Maiki Podcast. Non rupi pamaksadan tadi Bapak diduikeun sing aya kacanak manfaatna. Atur nuhun hapunten kirang langkungna. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.